Cak, punten. Kecak. Kecak. Punten. Nggak. Saya tahu rawakan teh. Kala. Cak. Jenang. Ini anjing. Kecak. Pasti dia pinjam duit gerak. Cak. Aing. Naon atuh Boga duit teu. Tuh nya cek aing oge geus piling ieu mah bakal nginjem duit sia mah. Di 10.000 perang oge jeung meuli dengan sangu. Jam naon ari sia 10.000. Nih, jeung meuli asih. Manya sia 10.000 teh boga. Henteu da salaki agena ge can balik-balik. Eta ku keukeun eta salaki can balik paribasa sia mah salaki can balik kiraha balikna atuh kece sia teh ah. Teuing cenah dangke cenah ngomongna isuk sore bari wae abg kalumah nih boga salaki teh balik-balik teu boga duit. Eueuh geus eueuh. Nya tuh ceung ganti-gantian Eueuh. balik. Eueuh. 10.000 pada ge. Sugan sakali mah teh nginjem eueun basa eta ge can dibayar cicing ah. Heung ge balitungkeun Eueuh kece eueuh. Ceuk 10.000 Eueuh. atuh ceuk. Oh kece. Nyam 10.000 perang oge. Kece sartil we ah cik eueuh kece ah. Nih, ceuk atuh libur atuh. Eueuh. Ceuk. Ngor paribasa nginjem duit dibayar henteu. Paribasa ke balik salaki ira balikna cenah. Teh eueuh kece eueuh. Perang ge 10.000 meuli. Lain kira-kira sia teh ah. Korek teuing boga tetangga teh. Kaluman boga tetangga kitu patut. Nun wa. Sok same-same ke jarajan deui nya. Nya. Sulit ari diinjeman ku tetangga teh. Da pangabutuh teh ka saha da bakal ka tetangga deui. Sok sulit ka tetangga teh. Ge naon butuh teh bakal ka saha ka urang ka tetangga. Geus saha ayeuna mah aing ka warung we nganjukna. Geus saha aing mah ka warung we nganjukna. Da ka tetangga mah sulit geuning. Boga tetangga teh hirupna teh. Tigana teh moal butuh we ka urang teh. Naon wani yang makan wae. Heuh itu boga tetangga diinjeman duit meni hararese. Meni ulang ngomong teh mau dibayar da kurang ge bakal dibayar salaki urang geus balik. Wae si Ita aya. Teuing ka mana si eta teh aya meureun deui mah jik teh ah lalieur teh ya. Boga tetangga sulit hirupna hayang ngeunah sorangan. Ya. Beca. Abi entak. Heula. Abi dua. Ini hiji atuh nih. Ini dua tuh sok eta ge mawa dua. Kece, Ceyati. Ceyati. Naon? Geuning loba kieu jajanana. Kenapa maneh? Karek balik di pasar tuh beberes. Iya atuh sakali asa teh sampahna teh ceunah urang teh rek belanja, manya loba sampah kieu. Haram jadah ieu bieu barudak jara jam. Oh, heueuh atuh. Ya, ku aing Rek bantuan ku urang. Aku contoh atuh lima nyawa tuh nulis mantuan Karunya maneh sok besi kemeresan bae atuh ku urang tah. dibantuan. Bagur pisan maneh ka urang masih naon ieu. Henteu ieu mah kepager we ceu urang. Masih maneh tara-tara ieu ning biasa lagi geningan an biasa ge nganyuk ka aing teh sia mah. Atuh sia teh kali-kali urang teh hayang babantu. Nah, tadi menyelam sekarang marah ieu di pasar Oh, teh. naraik. Naraik, mata ieu tinggal urang teh jadi meuli teh samahina duit teh urang balanya oge. Pantesan atuh molongtong keneh karek balik di pasar teh. Balik di pasar tinggal tuh datang di kabupaten kabeh ya teh. Gimana balik di pasar teh meuni glowing mengkinclong pisan beungeut teh. Atuh meulikan. Aya nu di cirian ku urang di Oh, pasar. tukang ojek lain. Lain yang mana? Tukang asli. Lain tukang eta oncom geuningan. Anjir. Seueut Kang Kemet. Saha di mana? Eta Kang Kemet mah eta apal teh teh tukang oncom. Oh, nu eta bintang pasar. Heeh. Kamar teh kita. Juragan oncom. Nyai teh. Heuh, Urang teh nya geuning. kamar teh kitu nya ka urang teh teu make teu dangdan aing teh isin urang teh kieu we. Aduh. Gitu. Tah pake itu ayeuna urang ka pasar tadi teh nya
di jam 2 subuh aing dangdan ieu nyen halis nyen ieu. Atuh mangke bete kelepek-kelepek jika nama kita rodain. Matakan bete lain jualan ngalikeun urang we gitu. Aduh aing. Kang cekal teh kitu ya Allah. Kumaha atuh? Aya terusan atuh. Cenah mungkin mun isu ka pasar deui ngaresmikeun urang bobogohan teuna. Sakadanya cing bobogohan mana mun jadi mun bobogohan mana bakal gede milik saya jeung si Kemet mah. Itu kan oncomnya. Si eta mah da juragan oncom loba duitna. Sok payu tara eta oncomna ada balulukan geuning oncomna ge. Sia nya bulukan oncom ai maneh panan di etakeun heula dibusukkeun heula. Atuh gece dek balanya naon gece butuh geus miliknya di beresan kabeh ku urang. Kela milih halanya. Heeh sok. Hayang naon atunya ieu teh hayang endog jeung dengan sangu urang teh butuh endog aya asin teh ceuk. Asin ka. Eueuh ga maneh mah poho gara-gara melongwe si Kemet Orang teh atuh da. Oh, bima teh fokus ieu as ini balanjana oge. Rek endog gue lah jeung dengan sangu jeung mie. Nih, kan keresekan heula ieu keresekannya. Sampai kalau kurang da milih lah. Oh, kecil loh bating hirup sorangan mie tilu loh bating yang Ih, naon. ari si kita arek tuang jeung naon sakitu Hiji keduaan oge, hiji keduaan oge mah nyetok, sosial nyetok soream deui ka warung. Ini tuh entong dibeakeun kabeh mie dan batur atuh. Teu kece ieu nganawan. Eta ujah mah entong ujah mah eueuh deui ieu tah. Itu kece aya tilu deui atuh sia teh kan erek dibeulian ku urang teh mah nya sagala Eta si kece eta sok meuli uyah atuh mah jeung uyah wae ai karunya. urang masak make naon teu boga uyah sampai. Emangnya masak naon atuh ieu mie digulaan. Heuh nya jeung nu lain erek nang goreng sateh. Ieu kabeh we nya jeung urang. Tuh kece urang mah itu mah hiji we. Ini kagok atuh lah bae dijajegan. Hiji atuh batur eueuh deui. Sok bae lah hiji. Hiji we. Tuh aya sambal jika ngeunah ieu tuang ieu jeung sambal. Awas atuh meneh tukang dagang teh ngahalangan. Ah kece salaki geus balik ieu. Isuk balikna isuk sore. Oh bisa transfer mah mata palanya loba oge kitu. Heeh nyetakan. Heh atuh urang milihan lah ieu jeung goda bisa hayang ngopi. Ini orangnya. Nih, mau ngalicik sia mah. Nah henteu atuh eta mah dibereskeun unggul nih. Entong ieu teuing atuh da bakal hese nih. Siti. Sia ya aing di dieu sia teh. Naon da itu saha? Siti. Iya sia. Itu. Nih tekan tempo. Ngiluan kenaon eta? Kenaon eta ngiluan? Naon da abieun atuh. Ngiluan. Pian geus abi acan. Ngiluan atuh nih. Nih sok we atuh nih sia teh. Ngamuk we nya. Tapi abi teu mau gambarna. Menta atuh hiji. Menta atuh hiji nih. Eta we nu rikseup. Nya heur kiluan teu mau gambar sia teh kupu Ih, gatuh. bayang gambar. Eta menta atuh ieu nu rikseup. Nih naon nya menta. Gambarnya. Sae bisa. Menta atuh bae. Beratur, nah hinjem we. Heuh hinjem. Abi arek cesan jeung si ieu. Mun ngarawat dibayar. Nih maneh nih. Eta atuh nu rikseup tah. Oh tah eta tah menta atuh gambar sorangan. Udah kasih Siti atuh menta buru age lain ka Ita nih. Hiji we. Di sekolah heuh tadi di sekolah aya nya coon dagang. Eta Siti atuh film menta hiji meuni babawa. Sia nih saing cinta nih. Abi atuh. Yo. Kayak ngarawat dibayarnya. Aku mah ngarawatna da baroga hiji sia saing pisan. Henteu we nih nyampah hungkul nih. Kula we nyampah teh. Ngiluan atuh jeung marane pasang hiji. Atuh pasang hiji. Nih gepokan we nya pasang hijinya jadi opatnya. Enggak atuh. Sok atuh nih. Udah di Siti nih. Nah, pasang hiji. Ela aku dan can beres yuk. Nih, buru atuh ngiluan. Ela atuh sia nih can beres Bagikeun we atuh nih. Mau atunya Siti?
Nih di lilanya. Si eta mengalicik. Di kieu-kieu da apa? Nanti diperuntil-peruntil. Buru atuh aku lila. Iki lah atuh saeutik deui ini teu sabaran. Menang euy. Geus benang kawe sok aya. Pasang hiji. Naon pasang hiji nih Iya terang. bae atuh lang teh oge bakal ngalobaannya. Bayar siang ke. Heeh. Sok dikocok urang. Sok. Ala reup ala tukang. Tukang atuh. Bodoh Ih, embung. Chicken. 2. 5. Chicken. Gini. Kedua. Kahiji abi mah chicken. Sok. Os keamanan. Kan bayarnya. Di dia atuh saya kerum nih. Kerum di dia atuh sih. Kerum nih. Panas nih di nyaman. Kamera itu. Heeh, gepokan. Pokan. Meni benang kabeh mane mah. Si Imah ngalicing meureun. Arina si Abi kumaha? Sawe. Bae wetang di bawah. Minta atuh hiji nih. Muan. Ieu oge Nah, maling. edek maling. Kita we atuh nyapa unggul nih. Masak malingan. Hog malingan jeung indungna sarwana tukang balang sia. Indung maneh oge sarua. We. Sarua tukang balang sia. Tawe nu ngambil maling. Dia nggak tahu sia gandeng. Segala nganjukan geuningan ka tukang we. Gandeng. Iya nih atuh nih. Kita yo. Ge 2 sia maneh hutang. Wah, kudu tah. Mana ieu na temenin tong nyakaliku. Naon atuh? Hiji-hiji ari mah. Genep. Opat. Chicken 7. Non hiji meureun. Iya. Kedua deui. Hiji-hiji am nih. Benang Oh, konan dikalakan. itu kabehnya. Oh kitu-kitu asik ieu mah. Ini ulah naon sih ini gitu-gitu tuh. Bayar atuh sok. Ani hese atuh. Kan itu engke jang bayar hutang ka Siti nih. Heeh, sok atuh. Tuh, da angrabi mah da. Sok mana hutang sarwana. Abi mah tadi kikieu hungkul dioles-oles. Tuh, abieun. Urang Abi we. genep. Si Siti tah sukunang salah. Anjir bro. Kan tadi bener-bener tadi abi di rumah. Si eta malicik. Licik Anita. Ini marane mah kitu. Nya nyangkat pisan Abi teh ini. Nyentong di bawah. Menikah ya. Dia mah kurang kieu. Manis. Aya tambahannya. Oh, we. Nah, hiji deui. Emang hiji deui. Minta deui. Minta deui ya Tah, kasih kasih kerum. Tadi oke mana minta kasih Siti. Asa kudu ngarawat atuh mata. Matangna atuh benangna. Matangna benangna tuntong di kabeh-kabeh hiji-hiji. Si emang terteboga teh lehan teh bisa. Ulah eta mah kojo abi. Ah, Geus apal chicken geus si itu mah dipilihan nomorna. Benang geus apal chicken nu mana? Ieu si ieu. Tah. Tuh, aing ge. Iya mah naon potong. Nu potong Si pasti eta mah opat. merena. Nu potong pasti opat kayak. Tuh, apaleun geura. Ieu urang teh tetangga maneh. Heuh tetangga aing tapi udah bisa ngabangkarkeun aing. Tong sok sulit ka tetangga teh. Bahasa siapa Hirup teh bakal jadi aing aya pasangan. pangabutuh ka maneh mah geus ka maneh sagala eueuh keuteuh hampura keuteuh aing mah jelema teu boga. Ninggal satu yang harus wae. Ninggal. Kayak lah gitu. Ini saya mah abian pan manehna eleh atuh. Curi. Nomor wae curi kan.